Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wengi ieu dina waktos ieu simkuring sejak midangkeun hiji jejer carita anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka-42 karya Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi aslina teh nya kaleresanana nuju di Jambi. Kumaha lalakon salajengna ieu Dewi Rarang teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu can subscribe kana YouTube simkuringnya ya dua YouTube-na teh nyata Kisah Tanah Sunda sareng Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahiburnya kapala wargi sadayana pokona mah bari beraktivitas di bumi kaum ibu-ibu bari masak geroh nyeuseuna, bapak-bapak bari nyantai di padamelan di kantor di tempat konveksi nu ngajait nu motong nu ngobras pokona namanya nu bagian ngancing nu bagian masak bagian hulang-huleng jentul oge aya pangintennya. Teras di pasar suhur di pabrik anu ngadongeng anu ngupingkeun dongeng di tempat cukur di perjalanan da Mang Asepnya Mang Asep Cengos di Ciamis sok ngupingkeun aya Mang Asep Garso ieu tukang cukur. Alhamdulillahnya sareng mugia ieu dongeng Sunda teh sing tiasa janten rencang anu ngahibur oge ngaedukasi. Alhamdulillah di zaman kiwarinya aya dongeng deui mung carana benten panginten teu sapertos kapungkur dina radio gitu. Dina radio mah ngeunahnya aya nu ngagaji aya sponsor. Tapi simkuring teu aya kajabi mugia ieu teh sing tiasa janten naon teh nya gairah engal di zaman kiwari dina ngamumule seni budaya basa Sunda. Para guru-guru di SMP SMA-nya guru basa sok ngarupingkeun we kitu. Alhamdulillah nya masyaallah. Oke, saumpamina hoyong nyawer tah biasa kana nomor dana ieu tah ya, nomor dana tadi luhur. Tong ageng-ageng 2000 we, kecuali hoyong ageng. Oke, ulah di skip iklanna. Tah, umpami hoyong kaos ieu tiasa mesen ya, mesen tah kana nomor simkuring. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Cedating ai erang mah ngareken kamuning arek dilolo eta ceuk Dewi Rarang bari ngusapan sirahna asal leuneng ku kalakuanana nyimas erang hoda di mana teuing nya Ratu Jin. Mawa gelas mah. Saur hoyong cai tadi teh sakawit mah bade diangemok prok mastaka si Acek Dewi bilih bae rieut ieu teh.
Walon Nyimas Erang bisa pisan nyalenggorkeun carita anana. Raden Raksamanggala sareng Elsa ukur pating kalius we nahan piseurieun. Ayeuna jadi aya layan Dewi Rarang teh cengosna. Eleh deet anduk nama Elsa anu kapawon dibarengan ku Nyimas Erang. Teu lila duanana geus ka jero deui bari nanggeui cai kana baki. Bari ngawarangkong teh kaselangan ku bari kupkop kana lalawuhna. Sabenerna ya aki teh aya piobroleun ka hideup Nyai. Tapi mangke bae mangsa peuting ngarasal se. Kitu saur Raden Raksamanggala. Socana neuteup ka Dewi Rarang. Mun ke bae aki eot, ayeuna mah bade katampian hoyong bebersih heula. Teu kiat ieu teh salira ni asap ayeung yang kieu. Walon Dewi Rarang bari inyana ngolesed tina diukna, laju asup ka kamarna. Hayu kunyun, arek mani moal? Eta awak ilaing meni bau orai kadut ih. Pokna Dewi Rarang bari ngajajanteng we di lawang panto. Gagabah sia ngomong teh oces. Teman itu juga rebo oge awak uing mah tetep sengit deuleun. Walon Elsa bari ungas ingus kana awakna. Sabodo teuing moal mani mah. Hayu ai erang, urang ngucubus tuh dina pancuran, moal teu ngagulidag geracaina. Matak seger eta teh kana awak. Pokna Dewi Rarang deui bari ngaleos kaluar. Ari Nyimas Erang teu ngawalon, inyana ukur nuturkeun ka Dewi Rarang. Ih, dasar si oces pika sebeleunnya. Cek Elsa bari inyana rurusuhan nuturkeun ka Dewi Rarang. Raden Raksamanggala ukur gumujeng we ningali pola putuna teh. Nah kalakuan incu teh matak pikaseurieun we. Tirupa nepikeun pola teh meni tamleg pisan jeung indung hidup Nyai. Saur Raden Raksamanggala bari nyerangkeun ka nu jalengkar. Anu arek kacarai geus anjog katampian, ti imah katampian teh kacida dekeutna kari turun ka lande. Da kapungkur mah palawarginya cai teh jarang nu dilebet bumi, jamon kapungkur mah sok di luar wae. Kadang di luhur balong da teh nya. Kangaranan tampian anu sorangan eta mah tampian anu sorangan geus pasti kacida alus jeung bersih. Handapeun tampian aya balong, di beh tengahna aya tarate keur meujeuhna karembangan. Di jero tampian aya opat pancuran tina awi, caina teh pating gulidag ngagenclang herang. Lamun ngucubus bari nyurugkeun awak teh kabayang eta segerna. Dewi Rarang geus ucul-ucul, awakna anu gumuleng gademol teh ukur di samping kebat we. Nangadon ngajanteng atuh ai erang, piraku onaman moal ngebak. Moal teu bau lalai ka poe geura eta. Pokna Dewi Rarang bari seuri. Panuna ngareret ka Nyimas Erang anu gawena teh ukur huleng jentul we. Eta acek abdi mah teu acan kantos ibak sasarengan sareng nu sanes. Walon Nyimas Erang beungeutna bareube. Hor itu nya teu sawiu sareng oge da sami bikang urang mah apanan. Teu kedah ngaraos ragab ai erang. Jabaring urang teh di samping kebat moal atra silih taung kana bobogaan. Da dina katinggalina oge moal matak jadi moal matak moal matak kabita sugan. Kecuali lamun anu ai erang manyangigir atawa jungjat sabeula. Cek Dewi Rarang bari ngagikik seuri. Si aduh aing euy. Adegan mandi kumahanya euy. Poha behanya nu abdi mah borontok siara rintit ka wacang hegar jabara mos bos.
walau Nyimas Erang sarua ngagikik seuri. Dua wanoja garelis teh pating barakatak seuri bangun saruka pisan. Elsa temilu cumarita ukur ngablenyeh seuri kagugu ku omongan Dewi Rarang jeung Nyimas Erang. Dewi Rarang tuluy ngucubus kana pancuran anu caina ngagolontor, pakulitanana anu bodas bersih teh terus bae disabunan. Pondi Elsa awakna nu geus dibulen ku samping teh ngucubus kana pancuran. Ari Nyimas Erang ngaleos heula sakedeung ngan teu lila geus kadinya deui bari mawa daun sereh jeung aya jukut anu sejena. Sanggeus ucul-ucul bajuna sarta di samping kebat, Nyimas Erang langsung ngucubus nyurugkeun awakna kana pancuran. Pakulitan Nyimas Erang sarua bodas nyacas kawas Dewi Rarang. Ari Dewi Rarang kerung sabab ningali Nyimas Erang keur ngosokan awakna ku daun sereh. Kiki, nah ngusukan salira ku daun sereh. Kapan abdi ge nyanak sabun mani ma anu weuteut ieu teh? Pokna Dewi Rarang bari nuduhkeun kana wadah sabun. Abdi mah masih kene nganggo tali paranti ieu teh pangwaris ti para karuhun kapungkur. Samangsa ngebakti kokosok ku daun sereh. Eta teh aya palakiana aceuk. Lintang ti miceunan da kitu oge miceunan rereged dina salira. Kulit urang bakal anger lalunya sareng moal katerapan panyakit kulit teh. Tembal Nyimas Erang bari jongjon ngosokan awakna ku daun sereh. Dewi Rarang jeung Elsa silih pelong asa kakarak harita manehna ningali aya nu ngosokan awakna ku daun seureuh. Sereh merenya seureuh. Tapi lamun nengetan carita Nyimas Erang mah heuh kacidah kahartina mata kitu ge geus karasa meureunnan mangpaatna ku Nyimas Erang. Ke, ari eta jukut nanahaun eta teh ai Erang? Cek Dewi Rarang deui bari leungeunna nuduhkeun kana jukut anu namru dina palang dada tampian. Eta mah namina jukut beunghar ku cicing teh. Saya pisan kanggo salira urang mah moal katerapan ku bau awak teh. Nu aya mah salira urang kaangse seungit saparantos ngebak. Jukut beunghar ku cicing digodog teracaina di leueut. Pahitna nanding batrawali. Namung paedana teh kalintang jembarna. Karuhun kapungkur mah kalintang mote karna eta teh. Sagala rupi oge taragap lah. Walau Nyimas Erang ngajendrekeun perkara daun beunghar ku cicing. Rengse tina kokosokna Nyimas Erang ngucubus deui kana pancuran. Ari jukut beunghar ku cicing tangkalna teh ngadapuran, dauna laleutik sarta karembangan bodas, nepi ka kiwari oge kunu arapal mah masih keneh diparake lantaran kacidahadena pikeun ngubaran anu bau awak atawa hayang awakna kaambung seungit. Ngan nya kitu pahitna teh nandingan batrawali. Ngan barang nepi kaburuan bumi Raden Raksamanggala di Jalan Ratus di payuneun bumi teh aya kareta kuda keur ngadago gue. Tetela eta teh kareta kuda anu rek mapagkeun Nyimas Erang. Dewi Rarang jeung Elsa pating lalieuk kana eta kareta kuda lantaran kacida alusna kawas kareta karajaan. Nyimas Erang gasik nyampeurkeun kana kareta kuda bari pok ngawakca.
aya naon tumba mapageun kula. Hapunten Den Anom, pun mang teh kautus ku tuang raka wire kedah nyusulan Den Anom. Saurna mah aya perkawis anu bade disawalakeun sareng Den Anom. Walon eta kusir anu ngaranna Tumba. Sok padahal anu sabenerna mah eta teh punggawa kerajaan Ulo Peteng. Ari pikeun bangsa lelembut mah nyusud ka bangsa Silumandi teh kacida gampangna. Sok komo ieu mah anu disusulna teh teureuk pangagung kerajaan. Beda jeung bangsa manusia, sanajan aya Google Map oge kadang sok disasabkeun ka imah randa. Mengke daguan sakedeung heuh, kula arek bebejah heula ka pribumi. Ceuk Nyimas Erang bari nyampeurkeun di ka Dewi Rarang jeung ka Elsa anu keur ngajajanteng di lawang pager. Basa Nyimas Erang geus aya di hareupeunana, Dewi Rarang gasik tumanya. Saha eta teh aya Erang? Kereta kuda teh meni dugikeun ka sae kitu. Utusan pun raka eta teh. Anjeunna ti tadi milarian abdi saurna teh. Untungna bae aya nu apaleun abdi angkat ka dieu. Sakawit mah hoyong ngararep di dieu ieu teh. Namung pun raka miwarang abdi wangsul heula. Aya perkawis cenah anu kalintang pentingna rupina mah. Acek Dewi ulah wala mulih ka Sumedangnya. Margi abdi enjing atanapi pageto ka dieu deui. Duh, hapunten pangwartoskeun ka Eyang Acek Dewi. Abdi teu tiasa amitan langsung ka anjeunna. Salam baktusna we nya ti abdi. Kitu ceuk Nyimas Erang netelakeun ka Dewi Rarang lamun inyana kudu balik heula dititah ku lanceukna. Teu sawios ai Erang. Acek oge tiasa ngamaklum. Mangga bae bade mulih mah. Cing salamet di jalanannya. Walon Dewi Rarang teuing kunaon bet ngarasa sedih arek paturai jeung Nyimas Erang teh. Sok padahal mah pan anyar wau teh munggaran patepung. Nuhun Acek Dewi, hatur nuhun pisannya. Walon Nyimas Erang bari ngarangkul pageuh ka Dewi Rarang, dua wanoja garulis teh silih rangkul kawas anu sungkan puka. Nyimas Erang ngarangkul deui ka Elsa. Mangga Acek Dewi sareng Acek Elsa di kantunnya. Pokna Nyimas Erang bari ngaleos ti dinya. Dewi Rarang jeung Elsa ukur arungeuk duanana nyerangkeun kanu indit. Satu tas kareta kuda Nyimas Erang taya di dinya, Dewi Rarang jeung Elsa ararasup ka jero imah. Sabenerna mah ti kaanggangan aya nu keur nyerangkeun ka Nyimas Erang katut ka Dewi Rarang. Nu tayalian eta teh Enden Komalatungka. Asa kuharianeun lalakon teh. Nyimas Erang jeung si Nyai Dewi kadon sosobatan. Mun seuk apaleun lamun Nyimas Erang teh deukeut jeung Sudira. Teuing bakal kumaha kajadianana. Asa manglieurkeun sorangan aing mah. Cing atuh nu ngarang teh ulah ngalieurkeun aing. Kitu ceuk Enden Komalatungka bari ngusapan sirahna awahing kumilu balueng kana lalakon kahirupan dina ieu carita. Gancangna carita, Nyimas Erang geus anjog ka karaton nagara Ulo Peteng. Samangsa asup ka jero karaton, Nyimas Erang kerung lantaran loba pisan para punggawa bating laliu di dinya.
Basa lawung jeung lanceukna duanana silih rangkul saterusna mah gukek dariuk dina korsi. Be, nepikeun ka kudu disusul-susul ki adi mah. Teu wareg beger unggal poe. Kitu ceuk Ratu Seba ngageleuneng ka adina Nyimas Erang. Ih, wah ebelnya pajar beger unggal poe anu puguh mah abdi teh keur nyungsi Kang Sudira sababinya teh keur babarengan jeung Bikang Sejen. Maksud deui teh bilih bae Kang Sudira midua hate. Walon Nyimas Erang ngajentrekeun perkara Sudira. Kutan harita mah aya nu ngomong ka aceuk pajar ridho cenah di dua atawa ditilukeun. Eta geuning buktina. Ih, karek babarengan jeung Bikang Sejen oge meuni geus ngahayap manten. Pokna Ratu Seba bari jebi ka Nyimas Erang. Wajar timur mah atuh da normal aceuk. Tapi keun bae eta kajian Sudira tilas batur oge moal nanaon kanggo abdi mah da tetep pulen sugan. Cek Nyimas Erang bari nyikikik seuri. Heueuh mangsa bodoh teh kumaha ki adi we. Lain aceuk teh ieu teh arek nyaritakeun hiji perkara nu kacida pentingna ieu teh. Cek Ratu Seba dinesna keranan. Mangga bae aceuk, geura balaka. Namung ieu teh aya naon seueur punggawa geuningan di darieu. Walau Nyimas Erang bari tumanya ka lanceukna. Nyasat ieu teh gara-gara si Brajakala dasar pati boloho. Hayok eta geura kalakang nyeut pepetasan di Guha Garba. Puguh bae ngajelegur. Inyana nepikeun ka ayeuna can eling keneh eta teh. Walon Ratu Seba beungutna ngemuka keheul. Ke. Nah tiasa kitu eta teh. Kapantos diwartosan ku abdi teh upami pepetasan mah tiasa ngabaledug. Walon Nyimas Erang bari gogodeg. Nyata atuh gableg patih teh meuni hamileung. Rasa maneh miboga kasakten teu beunang dibejaan ku aceuk. Tempona mah eta geus kajadian geuningan ngajengjehe huntuna muruluk aya jandelaan eta teh jadi arompong. Cek Ratu Seba kacida neuteulina ka Patih Brajakala. Maksudna jandelaan kumaha ari aceuk? Pira ku aya waos jandelaan? Cek Nyimas Erang ngemuka bingung. Nya huntuna teh muruluk eueuh saware. Jadi lamun seuri teh kaciri ompongna kawas jandela. Teuing pokona mah si Brajakala terek dioncel heuh tina kalungguhanana. Teu sudi aing mah boga patih salaku bebenteng nagara huntuna eueuh saware. Tangtungan duroweksa taya huntuan mah moal aya simaan ke adi. Aceuk boga rarancang arek ngabenung Kibogol. Aceuk teh boga rarancang arek ngabenung kabogoh Ki Adi anu ngaranna Sudira jadi patih di ieu nagara. Kitu pok-pokanana Ratu Seba boga karep arek ngangkat Sudira jadi patih manehna. Ari Nyimas Erang samemeh nyarita teh ngagigik seuri ngadengi kekecapan lanceukna Ratu Seba. Ngan teu lila pok bae Nyimas Erang teh ngalisan. Ih, kacida aceuk mah ari nyarios teh matak pikaseurieun bae. Dupi perkawi Sudira mah hiji waktos dicana ku abdi ka dieu. Nyesal sebae lamun geus junuk waktuna mah bawa wae ka dieu nya. Balikan caritaan anu tadi teh. Aceuk terek nepikeun perkara sobat aceuk anu ngaranna si Kuntring Manik. Kieu lalakuna mah Ki Adi. Cek Ratu Seba bari barabat bae nyaritakeun lalampahan Patih Brajakala samangsa dititah indit ka nagara siluman Giri Gumuru. Kabeh dicaritakeun ku Ratu Seba taya nu kaliwat. Tah kitu lalakuna mah Ki Adi. Pokna Ratu Seba mungkas caritana. Samangsa ngadengi caritaan lanceukna nyaeta Ratu Seba, Nyimas Erang sajongjonan mah ukur ngahuleng. Inyana kakarek apal lamun nagara Giri Gumuru teh aya dina cangkingan hiji manusa. Nyimas Erang pok bae ngawakca. Duh, Asaku araraheng kitu geuningan aceuk. Naon atuh nu jadi
marga lantaran dugikan ka eta manusia kumawantun ganggu ka bangsa siluman. Sabenerna mah Acek bisa neguh kana ketak eta manusia nyata nu ngaranna Eyang Lamping. Tapi kan eta mah urusan Acek. Pikeun ngungkulan nama Acek teh arek negeskeun di perkara pancen Ki Adi anu kudu nalung ti kaayan lemur pasir angin. Acek boga pamikir anu leuwih jero sarta nyungsi ku ilmu jatining sukma rasa. Lamun bibit buit pasoalan manusia anu ngaranna Eyang Lamping teh aya patalina jeung hiji kajadian mangsa bihari nyaeta di situ Sumilang. Tapi Acek teh ukur miboga gambaran samar dina nokab goib. Ari hartina nokate siki, ari goib teh hartina samar. Tapi sok sanajan ukur samar tapi ieu pasoalan teh ramat kamalena prajurit pagujud beureun. Eta pagujud Mang Ian alatan ku angkara amarah hiji manusia. Jadi Ki Adi kudu leuwih iatna dina ngeunaan Nangeunaan meureun. tah eta nangeunankeun lemur pasir angin. Duh hampura Mang Ian jadi balelol ieu teh. Can ngopi, kopina can datang wae geuningan mahana ieu teh. Ratu da kopi teh tadi ngan dedekna we hungkul. Kira tingali. Jadi tekongsennya. Namun ayeuna naon gancang nepungan ka Aceknya, ulah loba teuing beger bisi kapoekan pikir, ke ngadon silih capit, silih rampid, silih betrik, kadituna silih ragap, silih cagap, nepikeun ka ilang lilingeran ge teh, nu antuk na mati gebrus kana sagara lok-lokan. Cek Ratu Seba nyaritana panjang lebar ngaguar sagala rupana ka Nyimas Erang, malah mandar jadi panggeuing kanu jadi adina, ngarah leuwih suhud dina nohonan pancen ti manehna. Nyimas Erang ngagikik seuri deui teu sirikna lelenggakan atuh ngadenge caritaan anu jadi lanceukna teh. Tobat aing mah Juhamrin make jeung aya sagara lok-lokan sagala badi selonok keur nyieun pitah. Naon eta teh Acek nu lok-lokan teh? Sabar ari ingung da, abdi mah masih keneh polos ieu teh. Cing percanten karai saur abdi oge Acek. Mikanya teh lain harti kudu sagala pasrah sumerah. Mika dodo teu kedah migawe nirca sadume silih pikasuka. Katresna nu saestuna mah silih aping silih geuing ulah dugikeun ka teh gebrus kana sagara lok-lokan. Nya eta tadi nu saur Acek oge pan kitu. Walau Nyimas Erang bari ngagikik seuri. Minggeus ya dasar porengis geblek adi teh. Pokona mah talingakeun lemur pasir angin cing bener. Poma ulah balanga. Cek Ratu Seba negeskeun deui caritaanana ka Nyimas Erang. Unyuk sumangga Acek. Rai moal baha kana pancen tinu janten raka. Upami ayana naon matang tos rai enggal wawartos ka Acek. Keke dupi goreng oncom seueur kene Acek. Walau Nyimas Erang mereka cinegan ka lanceukna. Nya eta perkara goreng oncom teh itu teh ngan ngari 2 piring deui. Peuting ge oge bakal beak ku Acek eta teh. Ting kunaon eta goreng oncom teh meuni asa ku ngeunah-ngeunah teuing. Rarasaan teh asa mawa kating triman kana beuteung. Walon Ratu Seba bari ngikikik seuri. Sanesnyana kating triman eta teh Acek tapi gemol namina. Okna Nyimas Erang bari gogodeg ningali polah lanceukna anu beuki pisan kana goreng oncom Milo Bandung. Pan aneh hiji tangtungan Ratu Jin, Ratu Siluman kalahkah resep kana goreng oncom buatan manusia. Tapi dah kitu teh apalah wargi nya aya dina kanyataanana teh susuku teh kudu kusasajeun bangsa menyan nu kararitunya. Tanyakeun we ka resepna naon atawa suguhan kali-kali mamartabak pan gitu. Pala wargi sadayana
waktosna barantos teu nyekapan deui cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihandelem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng deblok pala warga itu. Tadi ditutu ku ajengan.